Bismillahirrahmanirrahim. Wa malilata fisi wahinin ama wa hadku dirrafi fasya wal aqsu qol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma jeung teu aya lilata eta tetepikeun lapan lata fisi wahini dina salian ti lapad hin naon amalun amal. Wahad putih jeung ari miceun wahad pudi ropi jeung ari miceun nu boga ropa asa eta masyhur itu hadfu wal aksu jeung ari sabarikna qalla eta saeutik itu aksu. Baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'anta ayat lata itu tetap ikan dapat lata sesuai dengan asal yang tirapadinin amalun amal kujurafi sarang ari micen anu magaduan roba pasra eta masyhur itu aku wal sarang ari sabalikna qala eta saeutik itu aksu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngajelaskeun tentang kalimah-kalimah anu saperti anu amalna saperti lapan laisa. Eta pasal ma, la, lata jeung in. Eta lapad anu opat eta ji, ma, dua, la, tilu, lata, opat in akur saperti lapan laisa dihiji dina amalna dua dina nafi'na. Nganafikeun. Kan dina bet ieu bet anu bieu dibaca wa malilata eta nyontohan ku naon? Nyontohan ku eta ku lapad ma wa ma jeung teu aya khobarna lilata meunang khobar dihalakeun meunang sabab kaluaran tina jar majrur. Wa malilata ayeuna lepengna mah enakeun lepengna wa ma amalun. Ieu nya betna wa ma amalun wa ma jeung teu aya naon amalun amal lilata tetep pikeun lapan lata kitu kan ngepedah dina beta kitu. Musonif nyontohan naon lapan ma itu beramal seperti lapan lae sadina pada tarfaul isma wa tansibul khobar. Dina bet ieu nu bieu dibaca teh ngajelaskeun tentang lata. Aturan lapan ma kana saperti lapan lae sa akurina amalna geus la ge geus in komo tai nama ngajelaskeun tentang nu terakhir nya lapan lata. Jika mari lata teh naon? Jelema nu kagetan eta mah latah. Jelema kagetan eta mah latah. Itu bahaya kagetan teh di menu pertama nama karena heureuy. Kaduana dibuat-buat, katiluna jadi watak we. Lu nyebut eta copot. Ada gitu aling. Juga antar mencabut eta. Leung eta nyebut kitu. Eta palebah nyebut alat vital awal laki. Sok aya gitu. Golomrang ragragna langsung golomrang kanyut disebutna kan. Eta mah latah, eta mah lain latah. Naon si ari latah teh? Jawab. Saur Ibnu Aqil ailata tewa amalata fahiya la nafiyatu zidat alaiha ta'ut ta'nis maftuhatan. Ari lata teh la nafiyah la anu nganafikeun tapi ditambahan ku ta tanis anu dipatahkeun la jeung ta jadi lata. Ngerti? Anjeunna lata teh nyaeta la nafiyatu la nafi anu ditambahan tak tanis bari tak tanisna dinaonkeun dipatahkeun jadi lata el ala la teata ta lata. Tah saur jumhur saur sajana eta lapad lata beramal kana saperti lapad laisa dina pada tarfaul isma wa tansibul khobaro ngaropakeun kana isim nanganasobkeun kana khobarna tetapi lakin nikhtasat bi annaha la yudkaru ma'ahu al ismu wal khobaru ma'an.
nya lapan lata beramal seperti lapan laisa, tetapi lapan lata teh khusus dina kalimah anu antara isim jeung khobarna tara dicaritakeun duana bebarengan. Jadi bal innama yudkaru ma'ahu ahaduhuma, balita sok dicaritakeun teh dicaritakeun soteh teh hiji mun aya isim eueuh khobar, mun aya khobar eueuh isim. Ngerti? Ai lobana kumaha? Wal kasiru pilisanil arabi, loba dina kalimah urang Arab, dina padosan urang Arab mah dipikeun isimna dua baqa'u khabariha, ditutupkeun khabarna. Itu lapan lata teh beramal seperti lapan laisa, tapi anjeunna tapi isimna atawa khabarna dipikeun salah sahijina eta marek mikeun isim atawa rek mikeun khabar. Ngan lolobana mah mikeun isim gitu ngerti. Jadi lapan lata mah tara poligami gitu. Tara poligami. Nya soe hiji baladna teh mun teu isim khabar. Tara duana anak muun siudun. Susis. Sieun jiga bonteng dipotong jiga naon. Lapan lata. Contoh dina Al-Qur'an surat Shad. Surat naon cenah? Ayat 3. Wa minhu qauluhu ta'ala dina dawan Allah ta'ala wala tahina manas aya wala tahina manas lapan la tahina manas teh khobar lapan la ta make lapan hin dinasobkeun lapan hin sabab naon dipikeun isimna takdirna surat eta Shad wala tahinu hina manas lapan al-hin itu jadi isim tapi dipikeun sareng ceuk tadi ge lapan lata beramal seperti lapan laisa tapi antara khobar jeung isim mah teh nu aya salah sahijina sok dipikeun salah sahijina tara aya duana. Paham? Jadi dipikeun naonna teh isimna. Eta surat naon? Shad ayat 3. Kitu terjadi makana ceuk musoleh tadi dibaca dina bet kumaha wa malilata fi siwahidin amal lapan lata tara beramal lamun eueuh lapan hin tegasna bisa beramal lapan lata seperti lapan laisa kitu nya dina pada sok kudu make lapan hin. 2 wahad kudirob ibasya jeung maskurna mah sok mikeun kana anu boga ropa beus tegasna isimna ya sok dipikeun isimna. Tapi sabalikna berarti khobarna dipikeun ropana tegasna isimna teh dinaon diayakeun eta sok aya ngan khola saeutik. Jadi atuh simpulna lapan ma lapan la lapan lata jeung lapan in eta teh sok beramal sok naon cenah saperti lapan laisa dina pada tarpaul ismu tansibul khobar jeung nganapikeun dina pada tetep kudu ngabogaan syarat jeung ketentuan anu berlaku. Af'alul muqarrabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakana kada wa asalakina dar ghairu mudari'in li hadainil khobar. Kakana eta saperti lapad kana kada ari lapad kada wa asa jeung lapad asa lakin lain lapad lakin laki nadara tetapi nalangka naum kudu ghairu mudhari'in salianti fil mudhari li hadaini pikeun ieu dua naon kada jeung asa khabaro kana jadi khabar li hadaini pikeun ieu anu dua khabaro kana jadi khabar baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kakana itu seperti berkana pada didapatkan yang wasa sarana asa lakin mandara tetapi nalangka naon ghairu mudhari'in salianti fil mudhari li hadaini ieu anu dua nya anu 7 li hadaini pikeun ieu khabaron yang jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Suaranya serak-serak seksi. Serak-serak cibreng. Bismillahirrahmanirrahim ngajelaskeun bagian kedua tina amil nawasih. Amil nawasih teh kamari kana jeung baladna wa akhwatuha. Da bagian kedua mah nyaeta kada. Teu na jurmiah mah nya. Kada wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, tapi ku musannif mah dicaritakeun 11 merupakan fi'il wala khilaf tapi anu teu fi'il eta mah jelas kada asa fi'il. Kajaba lapan asa fanaqala az-zahidu an sa'labah anahu harfun cek sebagian mah bahkan cek imam cek jahid mah aya lapan asa eta teh merupakan huruf. Tah punten balikan deui di nama aya amil nawasih kada jeung baladna tapi ieu mah sok disebutna aya ngaran spesial. Aya ngaran cenah spesial nyaeta ngaranna teh af'al muqarabah. Naon cenah? Af'al muqarabah. Tapi walai sakuluha lil muqarabah. Sanajan buktina mah lain kabeh pikeun muqarabah. Bal hiya ala salasati aksa min qabagi tilu apa muqarrabah teh hiji madala alal muqarrabah hiji nuduhkeun ka deukeut contoh kada karoba ausaka dua wasani madala ala roja merkadua nutupkeun nuduhkeun kana ngarap-ngarap asa haro iflau laqo tilu nomor katilu madala alal insa nuduhkeun kana cukul timbul wa hiya ja'ala topiqo aqoda aliko ansa'a maka disebut wae kabeh af'al muqarrabah sanajan teu sakabehna ge muqarrabah itu teh mun dina majaz mah kapangi mimba bi tasmiyatil qul bi ismil ba'di mimba bi itlaqil juz mimba bi itlaqil qul wa mimba bi itlaqil juz wa idratil qul. Langsung bae langsung bae langsung. Lapad kada jeung lapad asa eta sok beramal seperti lapad kana dina pada tarfaul ismawatan sihul. Baik ane lapad kada jeung lapad asa sok nyarupaan ka lapad kana dina amalna. Maksudna sok nyarupaan kana dina amalna dina pada tarfaul isma wa tansibul khabar tapi maksudna tapi lakinil khabaru fi hadal babi la yakunu illa mudhari'an tapi ya aya tapina lapad kada jeung lapad asa simpi ilmu mudhari teh kudu berbentuk fi'il mudhari hiji khabarna teh kudu berbentuk fi'il mudhari. Kan deui lapad kada jeung lapad asa nya sok ngabogaan khobar, sok ngarobah adegan nu tada khobar, tapi khobarna teh sok berbentuk fi'il mudhari. Tara salian ti fi'il mudhari. Tingali. Ya kapayun, ulah peureum tingali. Ya. Adegan mubtada Zaidun. Maksudna imun 8 kana jawab acungkeun tingali 8 kana jadi Zaidun iman cik khobarna berbentuk fi'il ai 8 kada mah kada asa teu bisa dieu kalau ieu na tah si ira kudu berbentuk fi'il mudhari kada Zaidun yakum berarti udah berbentuk fi'il mudhari kada Zaidun lain kada Zaidun yakum tingali asa Zaidun ayakum alamun kada Zaidun qaiman teu bisa lanjutna tingali geura lamun kada Zaidun qaiman teu bisa sabab lapad kana mah
bisa kana naon wae tarpaul isma wadan sibul lapad kada mah nah sudah lapad kada mah moal terap kana adegan mubtada jeung khobar lamun khobarna lain tina fiil lamun khobarna lain tempo geura lamun khobarna lain tina fiil asal gitu kakana kadawa asalakin adar bahkan cek sebagai bisa sih langka Ghairu mudhari'in li hadaini khobar bisa ngan langka aksarta fil adli daya ayo global lain fil mudhari aksarta fil adli aya mulihan iman la tuqsiran ini asaitu so iman. Jadi contoh apa? Asaitu so iman asa tu so iman. So iman, so imah mah itu ayat cuma itu ayat langka. Asaitu so iman itu khobar di lapad asa tetapi langka lain fi'il mudhari langka aya di bet aya tapi mere di musannif kana bet mere bet kumaha tuh eta rebaharna teh Pa'ubtu ila fahmi wa makidtu an iban wa kamis laha faraqtu hawa ya tashrifu ayat kali Fa'ubtu ila fahmin wa makidtu aiban wa kamis liha faraqtu hawa ya tashrifu. Jadi contoh wa makidtu takidtu kada fi'il mudhari terapan ku fa'il mudhamir mutakalim wahdah kid tu khobarna aiban kidtu aiban eta pada iban khobar tina pada kada tapi lain berbentuk fi'il menang eta menangan lang intina af'al muqarrabah teh nyaeta kalimah fi'il anu beramal kana saperti kana wa akhwa tuha dina pada tarfaul isma wa tansibul ngan bedana naon bedana dina lapad kada jeung asa mah eta teh khobarna teh kudu berbentuk fi'il mudhari sok sareng di eta dinadamkeun kana kada wa asalakin nadab ghairu mudhari'in li adaini khobar sare atulah aing borowokan Doa kifayatul adkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa linasy ajmain. Wa kada idza taraka sholata jama'atan min ghairi udrin banbi ayataka sula katanya wa kada idza taraka sholata jama'atan min ghairi udrin balbi ayataka sula 7 salap genep salapan wa kada jeung nya kitu deui muta'alim teu ikhlas teu neangan ridho Allah ida tarokat di mana-mana ninggalkeun itu muta'alim as-sholata kana salat jamaatan bari berjamaah. Ida tarokat di mana-mana ninggalkeun muta'alim as-sholata kana salat jamaatan bari berjamaah. Min ghairi udrin tina teu aya udur. Min ghairi udrin tina teu aya udur bal bi ayyata kasura
balikta ku yen gawe ngedul itu muta'alim tah sok ngedul cenah bal bi ayat takasula balikta ku yen gawe ngedul mutakalim balikan deui wa kada jeung nya kitu deui muta'alim teu ikhlas ida tarokan di mana meninggalkan muta'alim as-sholata kana salat jamaatan bari berjamaah min ghairi udrin kalawan teu aya udur bal bi ayataka sula barikta ku yen gawe ngedul muta'alim baca sareng di mana-mana meninggalkan muta'alim as-sholata kana jamaatan berjamaah min kalawan Bismillahirrahmanirrahim yakni ngamaksud musannif wa masalah jeung nyontohan musnanya nyerupakeun musannif makana perkara taqaddama kana anu ti heula itu mah minal akhbabi eta tetep tina sebagian nyungsabna pirang-pirang nyungsabna jalma terjerumus atau nyungsab apa nyungsab bahasa di Gunung Tanjung naon di Cileum naon nyungsab di Kuningan naon di Kuningan nyungsab di Gunung Tanjung naon akur oh jadi akur gulang jelema digebrusing kana liang yang naon we taman coba naon tiporos jadi merkawin teh tiporos eta teh digebrus kana liang naon diporos coba alasahwati kana pirang-pirang lubang syahwat jurang lubang masuk pikiran anu aneh-aneh wa ma jeung perkara badahu anu sabadana itu ma tarkul muta'allimi ari ninggalkeun muta'allim as-sholata kana salat jamaatan bari berjamaah takasulan karena gawe ngedua min ghairi udri sarain tina teu aya udur sara min akhdin tina tumandang wa tarkil jamaati jeung ninggalkeun berjamaah kamatori saperti hujan wapak di saubin jeung eueuna pakaian laikin anu layak indikator jelema nu teu ikhlas ngajina anjeunna sing apa traktor apa indikator tolok ukur jelema nu ngajina teu ikhlas teh bisa katempo ku musannif dese nempo atem belah dadaku hese masih tempo ikhlas jeung henteu teh katempo ikhlas jeung henteu jelema ngaji na teh nyaeta tempo dina salat berjamaah na sabab caur musannif dina ieu bet ciri jalma nu ngajina teu ikhlas santrina teu ikhlas neangan elmuna kapaksa atawa neangan dunia lain karena Allah maka kacirina teh eta jelema sok ninggalkeun berjamaah tarkul muta'allimi sholatal jamaah nah ulah ninggalkeun berjamaah kunaon ninggalkeun berjamaah ngadua we eta gering henteu ngadua we batur berjamaah ieu ngadua makana sing bunga urang ditah berjamaah teh urang keur belajar untuk ikhlas diajar berjamaah awal waktu ngerti dasar ciri jelema nu teu hayang berjamaah teh ciri teu ikhlas rek santrina rek kiaina ada cenah aya udur mah seperti hujan ngegebret payung teu boga datang kali itu lain kalah ka bener nu aya mau jebrak we masjid jeung karpet sagara-gara eta naon basuh kahujanan teh eta mah kan aya udur atawa teu boga baju leunit kabeh bajuna teh dan boga salempak we sih pamit tingkah mana punya kebu angin beneran pira ku berjamaah ka masjid ngagidi-gidi salempak hungkul kana eta mah pak di sobin laikin ngerti aya udur eta mah aya atawa gering parah sukuna teu bisa ngelengkap
berjamaah aya mah sakit mah berjamaah teh ulin lari wah pangharupna teh mah ciri teu ikhlas teh akbabi syahwat jelema anu ngudag hawa nafsu unggul naudzubillah makana sok tepokeun pribadi-pribadi jelema nu tara berjamaah eta ciri-ciri nu ngudag-ngudag syahwat unggul fi anahu dia sayana itu muta'alim yatabayyanu eta narima pertela bihi ka itu muta'alim naon qasdu ghairillahi ngamaksud salianti Allah taala wa sawabil akhirati jeung ganjaran akhirat. Geus jelas eta teh jelema nu teu berjamaah teh lain ikhlas karena Gusti teu neangan ganjar akhirat. Sabab naon? Painau da sayana muta'alim law kana eta lamun bukti muta'alim yatlubu eta neangan itu si muta'alim al ilma kana ilmu aya li ziyadati dini karena tambah-tambahna agama lain dayani utang dayani maka kumaha barisnya kumaha salah saeutik salah naonna artinya nya li ziyadati dayani karena nambah-nambah hutang menjadi hutang ngajieun teh loba hutang kasbon isuk bu mayar heula ieu menyenak heula isuk sore eta mah li ziyadati daini iman li ziyadati din karena tambah-tambah agama wa sa'adatil akhirah jeung kabagjana akhirat zaman neangan ilmuna supaya tambah-tambah dina kualitas beragamana supaya menang bagja di akhirat maka lam tatruk tah moal ninggalkeun itu si muta'alim hak kana salat berjamaah moal deui keninggalkeun berjamaah ngerti moal nah geuring li anna salatal jamaati kana saingena ari salat berjamaah tapa dulu eta ngunggulan itu salat al jamaah ala salatil fardhi ngelehkeun salat sorangan aya ilmun paridi tegasna sorangan salat berjamaah pasti ngelehkeun salat sorangan bisa ba'i wa isrina kalawan 27 naonana darajat arti faidah kana maka di mana-mana bukti naon ziyadatu sab'i wa isrina tambahna 27 naon darajatna la tasudu eta moal nyegah itu ziyada si muta'alim al hadal kasli tina ieu ngedul pamata maka iraha yurja di Arab non khairuhu kahadeana itu muta'alim wataslu jeung lulus non niatuhu niatna muta'alim ketika aya unggul 27 derajat tapi teu diudag maka iraha manehna neangan kahadean sedengkeun nu hareupeun ge salat berjamaah sapoe sabaraha kali pahami genep sapoe 5 kali eta berjamaah bari kelebihanna 27 derajat geus hareupeun beungeut eta salat berjamaah teu dipigawe kumaha karep-arep manehna bisa boga kahadean nu hareupeun ge teu tinggal nyokot teu manfaat kumaha nulus niatna wa kaifa jeung kumaha ya ta'ata gampang minhu si muta'allim non al amalu ngamalkeunana wa kaifa jeung kumaha keuyeub ka dia barisa wa kaifa jeung keuyeub kaifa jayun keuyeub jayadi malangbong jeung bawang wa kaifa jeung kumaha ya ta'ata gampang minhu tijal si muta'allim non al amalu ngamalkeun bil ilmi kana ilmu bisa ngamalkeun kana ilmu kumaha nu hareupeun ge nu sapoena dipilakukeun henteu dipigawe salat berjamaah kumaha bisa ngamalkeunana nu geus gampang ge teu dipigawe komo nu hese wa tazra'u jeung naleg itu si muta'allim miraratan taqwa kana paitna taqwa wal kafi jeung nyegah ani dunia tina dunia adalah kumaha jelema hayang peulih berjamaah gen hese komo direk ngalawan musuh kumaha tak Yahudi can gentar anjeunna Yahudi moal kasieun musuh Islam moal ka resah lamun mau salat subuh utama salat subuh masih kayak lowong Yahudi bakal sieun lamun umat Islam ngalakukeun salat subuh saperti pinuhna keur salat berjumaah jadi can pinuh jika Jumatan mah salat subuh teh jangan teh kumaha ngalawan aing cik Yahudi teh ngalawan tunuh ge geus hese
gitu aku mah berjuang ngambil agama ngalawan tuh eta nu tinggal di lawan geus teu bisa geus kacau eta pada kitu panas anu maka nyuhunkeun urang sadayana Allah ka Gusti Allah at-taufiq wa kana taufik urang karangga ya taufik teh lama yuhibu lima kana perkara yuhibu anu mika cinta Allah kana itu umma wa yardo jeung mika ridho Allah kana itu umma bizahi khairil anbiya'i ku kamuyaan pangsaya-saya nabina Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin muga ngaijabah muga nyobadanan Gusti ka urang sadayana mudah-mudahan urang sing bisa diberi taufik hidayah bikeun ngalaksanakeun amal-amal terutama salat berjamaah. Warubana taufiq hada wa nafa'ana Allah bi ulumihi naf'an barakan wallahu a'lam bissawab rabbin fa'na bima alamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna alumi tawassalna bit ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana subhanallah.